teu pernah mukakeun silsilah, pernah Habib Lutfi mukakeun, nggak usah diceritakan. Pernah Habib Lutfi Betawi ndek nyaritakeun silsilah di dia, jangan Bib, ngelonong Habib ya. Gak bisa ditahan. Padahal 3 Habib saya larang, jangan. Ya Habib ieu mah model. Makanya hati-hati setelah acara tidak usah selamat. Cukup melihat wajah para habaib dan tidak usah selamat cukup. Sebab no, sebab kadang-kadang mun dibejakeun ente isin sorangan. Kitu kula teu kudu ngabejakeun. Ke beusi sesalaman sia tukang lamun lain kiai mah deres. Lamun beul adik kula ke kiai, ah sia nya adi aing pan. Cukup. Seperti itulah beliau. Lain sembarangan keliling-keliling, tetapi diperintah ku Kangjeng. Seperti itulah para habaib. Anjeunna ke ziarah ke Cirebon, tiba-tiba aya suara harus datang ke Cilongok. Kai Haji Pendi bapak lain. Ke ziarah aya suara, Pendi. Lain batur sia Kunti. Ya Allah, ya Rabb. Iya lain. Setelah saya amati luar biasa, 3 Habib sekarang luar biasa. Setelah tidak ada Habib Umar Condet, yang saya sebetulnya pernah ada sesuatu dengan beliau, tidak usah saya ceritakan. Ialah Habib Lutfi, temenang sambarangan, suuzon saya tik nyaun. Habib Ja'far sarua termasuk Habib ieu. Dek lain dek dicaritakeun naonna saat ieu urang bersyukur beliau ada di tengah-tengah kita. Namun ente yang kapangijengna ka Pasuruan ongkosna sabaraha duit? Haju can tunggu ka pagi. Aya ge Umar tukang toge di ditu. Lain deui. Ayolah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang terhibur kepada habaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati orang terbuka dengan mau izoh para zuriat. Ulama sebenarnya mah jelema biasa. Disebut zuriat ge kumanehna. Urang sebenarnya biasa bae sarua jeung ente. Bedana saeutik lah. Aya kitab silsilah di Habib Jakarta pernah dibawa ini silsilah ente aya kitabna, nggak usah Habib, ya udah buat Habib aja. Ente inget anu Habib sesempar teh gitu tah, nu susah jeung nu sugih makan beda cenanya, lempang lain nu susah mot. Nah iya ge naon gara-garana aqua sok di semparan eta susah aja teh mongkos gitu. Bisa enggak Habib? Lah iyalah malam ieu malam haul ibunda tercinta Hajah Nihayah cinta Kiai Haji Muhammad Agrob, Kiai Agrad pesantren di Benda Kerep bareng jeung Habib Lutfi. Akrab Habib Lutfi jeung Bapak Kolot kula. Cuman Bapak Kolot kula mah usiana geus rada lanjut, geus boga pamajikan. Habib Lutfi harita umurna sekitar 15 tahun. Sering leungit Habib Lutfi mah di Benda teh sering leungit sapoe 2 poe kiaina ngagerokeun Bapak Kolot kula Agrad teh agan Habib Lutfi cenah eueuh 2 poe tah bagian neanganna Bapak Kolot kula teangan nyana mah keur di makam saat eta makam teh eueuh nu berani saurang ge sebab konon ceritana lamun ziarah kadinya kaki muslim eta teh aya mau kuari ge lamun Haji Pendi zarah kali itu geus tinggal sebuah nama. Mau geus kieu bae nyahoeun nya lagi.
nyawa ya sia di mana ha asana can datang ka makan geus dileg-leg teh heula dailah Habib Lutfi akrab jeung Bapak Kolot kula kunaon kuari jadi akrab deui di papada incu Masya Allah nya tiba-tiba sering kadi sing ngobrol ziarah dan lain sebagainya kuari aya Habib ieu ente moal kuat ngobrol jeung Habib ieu moal kuat ente lamun kukula di bejaan ngobrol jeung ieu balik ente 2 menit balik ya emang sembarangan guys ieu mah urang mah bahagia malam ieu bisa kumpul jeung pada zuriat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harapan urang eueuh deui ngandelkeun amal urang ngandelkeun kabisa urang di mana iwa tinggal ngandelkeun rahmat Allah sakumaha tadi dicaritakeun ku Habib Umar di akhirat dengan rahmat di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh nu dicaritakeun hanya boga dongeng saeutik. Baheula aya seorang waliullah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham urut raja, urut tengah-tengah jadi raja nya nama Haju Eureun Suluk meninggalkan kerajaan Suluk terus ka leuweung ka gunung zikir ka Allah jadilah waliullah. Mudah-mudahan raja-raja urang kos kitu amin kosong sih aing nyaho aing ge nah aya Ibrahim bin Adham seorang waliullah mimpi dalam mimpina kapanggih jeung wali-wali Allah salah sahiji wali Allah guru cek salah sahiji wali Ibrahim anjeun teh bakal nikah jeung seorang wanita anu ngaran Maimunah seorang waliyatullah nu aya di negara Himso. Masya Allah hudangnya na wow itu hudang cek Ibrahim nah geus diberesen ye aing kawin ye jeung waliyatullah mantep diteangan ke Ibrahim bin Adham seorang waliyatullah nu bernama Maimunah. Wali-wali Allah teh lain lalaki bae awewe Rubiatul Adawiyah, Rihanah, Maimunah, Balkhah, Asiyah. Kemudian lamun urang ningali di kitab-kitab wali-wali Allah, Masya Allah awewe ge horeng loba nu diangkat jadi waliyatullah. Mudah-mudahan pemajikan NTG mudah-mudahan pemajikan NTG naon sok mimilu bae ke budak teu diajak-ajak nih nah ayeuna Ibrahim bin Adham terus neangan lain sampai 2 poe setelah sampai ke Himso nanya apakah di dia aya ngaran Maimunah aya di mana deuk naon sih cenah nanyakeun Maimunah wanita gila dia adalah wanita edan di mana coba kajian edan ge tuh di Jabalah kampung aya satu kampung Jabalah Baghdad datanglah ke Jabalah nanya aya waliyatullah aya Maimunah deuk naon nanyakeun Maimunah cek dia henteu ieu mah mana bae Maimunah batu lantaran nama edan gila majnunah kami diusir ti tangangon embe bae di buruhan unggal poe teh keuna ngangon embe lantaran lamun aya di lembur riweuh mun keur salat jelema digoda lamun eukeur digawe digoda geus pokona mah nyala ngagodaan jelema bae nu mantak warinya nama titah ngangon embe di buruhan teu meunang balik kajen cek Ibrahim bin Adham di mana coba tuh handapan gunung
langsung Ibrahim bin Adham kadinya Maimunah keur salat. Allah Assalamualaikum Allah Assalamualaikum Allah Syekh Ibrahim iraha nya pan urang ayo lamun neangan awewe di imah urang neangan awewe di kota neangan awewe di lembur kuari moal aya urang manggihan awewe keur salat moal paling ge keur kieu ye edan kene tage edan beneran atuh kuat bejeuna awewe nage edan ge salaki nage edan atuh are edan kene Ibrahim bin Adham tetap gadaguan setelah lila karat nyana ngaharep encan ta'aruf tapi geus balik Ibrahim ya Allah nyahun ka aing mana ngimpi di impian anak eta titah kawin jeung kaula kan lain di dunia di sorga ke ini maneh ya Allah Cak Ibrahim bilang kakarak mandi aing Allah kos kieu ternyata wanita hitam keturunan Ethiopia tua tapi ketajaman akalna Masya Allah ketajaman otakna ketajaman pikiran anak melebihi segala-galana encan ta'aruf geus apaleun geus cek Maimunah geura indit ke di sorga urang bakal babarengan cek Ibrahim kula mandek nanyakeun kieu bae anjeun ieu di dieu dititah ngangon haju di buruhan kemudian itu embe na kok diantep didinya kula nu aneh aya embe aya serigala aya macan kok eta henteu daek gadahar embe kula mandek danyakeun teh eta beheran Ibrahim maneh mah jadi sampah dunia ternyata ku baatur diwalikeun ge waduh cak Ibrahim aing ku batur geus diwalikeun tapi ku awewe ieu aing can naon embe nu Allah serigala nu Allah macan nu Allah kula nu Allah atuh mantak naon bebeja kanu bogana ya Allah ya Rabbi kula teh diburuhan amankeun teh embe amankeun teh mau amankeun teh serigala keuna layet mantak naon kula mah salat bae di dieu tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim bah cek Ibrahim kakarak mangi aing mah kos kieu cek yang aing mantep ya kawin di sorga jeung nyana ieu ya Allah ya Rabb langsung Ibrahim bebeja kula mendek ngaguru bae ka neng teu bisa Ibrahim maneh mah ku batur diwalikeun teh cek kula mencana naon sebab naon masih keneh resep dahar kos urang we kieu kan ada gondahar sebenarnya masih keneh resep minum masih keneh resep karena dunia dah lalu masih keneh resep kos kitu becan jadi jelema ka jenting sasaha ge Allah karim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim taqarrub ka Gusti Allah tadarrub ka Gusti Allah penting teh jadikeun kumaneh lebaran ketika orang penting teh indah berdua indah duaan jeung Gusti Allah didekeutan jeung Gusti Allah tanpa aya hahalang nu sejen pohokeun segala rupa nah di mana jelema geus boga tawakal ka Gusti Allah Allah bakal bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh karasa lain dibaca dina lisan geus lamun geus karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah nanya hayang kumaha anjeun Maimunah amankeun embebe sebab kula diburuhan sakitu bae embe ngahiji jeung mau jeung serigala henteu ribut lain mantak waliullah lamun encan bisa ngahiji jeung hewan encan hebat lamun geus bisa ngobrol jeung embe geus bisa ngobrol jeung sapi eta wali mantak haji penting mah mawa embe batur bae lain ngobrol maling teh mah
yes waliullah teh ngobrol mantap jeung reungit ngobrol jeung cak-cak ngobrol jeung toke ngobrol ai ngobrol jeung papabana manusia mah biasa tapi jeung hewan sakumaha junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung domba ngobrol jeung onta ngobrol jeung mau ngobrol ya Allah ya Rabb jeung batu salam batu berarti ngobrol jeung Kanjeng jeung tatangkalan ngobrol Kanjeng Nabi Masya Allah karim cek Kanjeng Nabi lamun kaula henteu bakal ngelehkeun Nabi Allah Sulaiman anu geus disumpah bahwa moal aya di dunia model Kanjeng Nabi Sulaiman niscaya kula bakal ngobrol jeung segala rupa makhluk Allah cuman karena menghargai Kanjeng Nabi Sulaiman kula henteu maka wali-wali Allah masih kene aya nu ngobrol jeung hewan salah sahijina ieu hampura karena nyanang mukakeun silsilah kula ge mukakeun yang gimana asalnya bae jeung lauk ngobrol jeung laut ngobrol dan selanjutnya maka kukula geus dibejaan setelah selesai karena terlalu banyak gak usah salaman cukup memandang baik ya cukup memandang saja sebab lamun salaman ieu kabeh eureun-eureun jam 8 isuk nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Siti Maimunah seorang wanita anu luar biasa tawakalna Ibrahim bin Adham akhirna hayang ngaguru supaya boga tawakal teh kumaha lepaskeun Ibrahim tina berbagai potongan-potongan potongan naon jadi Ibrahim potongan dahareun potongan baju potongan imah potongan berbagai potongan-potongan tinggalkan cukup jang nutupan aurat bae karak pasrahkeun ka Gusti Allah bisa langsung berbicara dengan Allah eta bahasa wali kerenna seperti eta Habib Umar teu bogana naon ente kapanggih di mana bae pasti seperti ieu ente kapanggih di Cirebon pasti seperti ieu ente kapanggih di Banten pasti seperti ieu ente kapanggih di Jawa Timur pasti seperti ieu moal aya leuwihna seperti ieu wajin kapanggih ente di Mekah pasti seperti ieu ente mere samping ka manehanana dibeleum sampai ngadeng sebabnya huan ti bupati anti nah, sekedar tahu saja malam ini kita dihadiri oleh salah satu zuriat Kanjeng yang luar biasa ya saya betapa akrab dengan beliau dengan Habib Lutfi karena beliau pun akrab dengan saya keakraban eta teu bisa dibuat-buat ada sesuatu yang membuat akrab seperti orang cinta ka hiji awewe teu bisa dibuat-buat wajan kuku bahagia woi walaupun hitam engkau adalah tumpuanku syadehen para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya Ibrahim bin Adham boga ilmu ti tukang ngangon embe sekaligus seorang wanita gila tetapi ternyata gilana adalah gila Allah manehana edan Allah jelema loba nu edan jelema ku hari garedan kukula di deuleu wajah-wajahna wajah edan kabeh iya aredan kabeh ya raja edan si eta tapi gila Allah yang sulit baik itu dari kalangan ulama maupun pengusaha ataupun petani atau pedagang kita harus bisa melihat dari pandangan matanya orang yang gila Tuhan lain daripada yang lain maka cek Maimunah Ibrahim di dunia kita berpisah kelak di surga kita akan menjadi bersama-sama saya akan menjadi istri sebelum engkau mimpi saya sudah beritahu oleh Allah bahwa saya akan mendapatkan seorang laki-laki waliullah yang namanya Ibrahim bin Adham ternyata engkau udah nyamperin duluan hebat tuh waliatullah ge lalagaan sarua wali mah serius kabeh
Gus Dur selama hirupna terus-terusan lalagaan bae henteu pernah serius. Urang lamun ngobrol jeung Habib Lutfi emang teu lalagaan bae nu mantap kula sok seserian bae eta teh lalagaan. Ngobrol jeung ieu emang serius kita tadi. Teu serius. Waduh serius wali Allah mah waduh serius. Anu sok serius-serius mah eta mah bangsa wali kota. Sekedar intermezzo.